Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Dinten ieu urang bade diajar ngeunaan angka dina bahasa Sunda. Anu bade dipelajari dina dinten ieu nyaeta ti angka 1 dugi ka angka 10. Diragepkeun nya. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. Tah, ayeuna mah turutan misiantinya tangtos di bumina sewang-sewangan. Sok sebutkeun cing tarik. 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. Pinter. Cobi ayeuna nyebatkeunana bari nunjukkeun Ramo. 1 2 3 4 5 genep 7 8 9 10. Mung sakitu pangajaran ngeunaan angka dina dinten ieu. Diapalkeun nya. Wilujeng diajar. Patepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Gusti Yesus ngaberkahan.